Assalamualaikum Pak, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Pak, abdi dari mewakili kelompok dalam bidang pemerintahan, arek ngaca. Sistem pemerintahan naon anu dijalankan ke masyarakat Sunda ayeuna teh? Masyarakat Sunda eta kan bagian dina masyarakat bangsa Indonesia yang biasa dipisah-pisahkeun dina masyarakat warga Indonesia. Pemerintahan kan kurang terus jelas turunnya aya presiden, kemudian terus aya gubernuran dipimpin ku seorang gubernur, terus aya kabupaten kota anu dipimpin ku bupati atau wali kota, terus kan aya kecamatan, kantor camat dipimpin ku seorang camat, kemudian aya desa atau nanti kelurahan anu dipimpin ku kepala desa sareng ku lurah, kepala kelurahan. Dah 12. Saha nu berperan penting dalam perkembangan masyarakat Sunda teh? Anu berperan di masyarakat Sundanya sadayana peran sadayana warga masyarakat Sunda sesuai di posisinya masing-masing. Anu janten patani nya bergerak di bidang tatanen terus anu pemuka agama, penyuluh agama itu bergerak dengan urusan dakwahna, terus para pegawainya sesuai tugas pokok sareng fungsina masing-masing lah. Jadi sadayana masyarakat sadayana berperan lah sareng unsur pemerintah, masyarakat sama pemerintah. Pak, sabarajan abdi naroskeun pertanyaan katilu bagi nanyakeun pemerintahan di masyarakat Sunda teh maju atau henteu menurut Bapak? Ya maju. Jadi seiring masyarakat Nusantara sadarnya maju lah seiring dengan pembangunan di segala bidang. Pertanyaan katilu, iraha masyarakat Sunda teh mengalami kemajuan di bidang pemerintahan? Masyarakat Sunda ya selalu sama bertahapnya dimulai ditetapkan hari kemerdekaan, jadinya ya masyarakat Sunda sama masyarakat kesana sarang-sarang ngayakeun pembangunan termasuk di bidang pemerintahan. Ya kami ditaroskeun tigiraannya berarti dimulai ayana kemerdekaan negara urang negara Indonesia. Nanya pertanyaan keempat. Gimana awalnya pusat pemerintahan Sunda? Gimana awalnya Pemerintahan pusat pemerintahan Sunda? Sunda. Nah, tentunya Sunda kan identik dengan provinsi Jawa Baratnya. Nah, provinsi Sunda ayeuna di Jawa Barat. Itu termasuknya di Karawang itu termasuk wewengkon Sunda lah. Dari mulainya di dia di Jawa Barat, khususnya orang di Karawang berarti di Kabupaten Karawang. Selanjutnya, naon sababna pemerintahan masyarakat Sunda ngalaman kemajuan? Ya karena aya kerjasama kedua komponen disadayan unsur masyarakat ya kerjasama seluruh Sunda. Jadi tanpa aya kerjasama masyarakat Sunda khususnya tangtu moal aya kemajuan lah. Kemudian di Sunda ieu terkenal orang anu namanya gotong royongnya. Nah sifat-sifat gotong royong emang asalnya di masyarakat Sunda, eta budaya khas masyarakat Sunda ngayakeun kegiatan gotong royong nyaeta sarang-sarang ngayakeun pembangunan di bidang naon wae. Eta anu sifat gotong royong anu teu dimiliki lah ku masyarakat Nusanes gitu, anu ciri khas masyarakat Sunda. 2, 3. Abdi bade naroskeun pertanyaan anu terakhir. Kumaha jadinya mun pemerintahan masyarakat Sunda teh ngalaman kemajuan? Kumaha? Kamu dulu. Oh, punten Pak.
Kumaha jadina mun pamarentahan masyarakat Sunda teh ngalaman kemunduran. Misalnya kemajuan kan nya tanggung wae masyarakat Sunda itu biasa yakin pembangunan, tapi insya Allah lah hari di Sunda ya kan aya dikenal sifat gotong royong tadi teh ya. Insya Allah kemunduran itu bakal terjadi lah. Namun kemunduran dia mah kemunduran di bidang maupun hulai. Jelas mah di Sunda ngajukan modal dasar nyata musyawarah, hiji musyawarah. Sekarang kaduana gotong royong, tadi namina musyawarah sekarang gotong royong teh ngarupakeun hiji modal dasar lah. Kalau khususnya masyarakat Sunda ngayakeun anu sifatna kemajuan lah di segala bidang, bidang pemerintahan, bidang pembangunan fisik, secara fisik. Nah, itu merupakan modal lah, insya Allah anu nami kemunduran di masyarakat Sunda ya sabarikna tina gotong royong rupina upami masyarakatna aing-aingan gitunya sorangan-sorangan teu aya gotong royong teu aya kakompakan nya ieu bakal tanda-tanda biji kemunduran untuk kabar. Hatur nuhun Pak.